Wah, baik ya. Soalnya panggilan tuh dikunci. Ah, gini kan ah. Astagfirullahaladzim, nasi bapak naonannya? Ini kieu di bapawa. Lipen segala aya. Ah, kata mama dan pembaturan ke ah, tanya tembak lu apa ngambek. Ya Rasulullah. Neng, kenaon Neng? Nah tuh Neng tos uwi apa cenah bade ngaos tadi? Pak, ari ieu usaha kantong ya. Pedawe eusin aya foto abian. Sok ieu usaha. Tos Neng mah teuing terang teh ieu mah naon? Nah, ih. Ieu mah keun we. Pan abi teh naros, Kak. Ah, ieu mah henteu nu Bapak keun kana naon? Naon sagala Neng hoyong terang kitu? Eta mah keun nu Bapak. Pedawe aya foto abian, Pak. Abi jadi yang terang da penasaran. Ya, Pak, ayeuna neng naros ka Bapak. Bapak pekerjaanna naon sih? Profesi Bapak naon sabenerna? Geuning sok yang laku wae ayeuna naon teh teu kaharti. Nya temen orang jangan Bapak. Jangan suruh Bapak ieu Neng, eta mah. Nitip tadi ke Bapak gitu. Ya, Pak, ngeus sok ngeles. Tadi abi ningali eta teh foto abi nuju alit. Nah, geuning Bapak mah ngeles wae. Sok engkel jujur, profesi Bapak naon ayeuna? Nu rencangan Bapak eta mah Neng. Bapak mah ngan kege dipasihkeun ieu eta mah nu ieu nu mah Titin tadi nitip ke Bapak. Neng mah teu percaya ke Bapak sih. Kunaon? Masa Bapak nganggo acuk kitu jeung naon? Eta mah foto Neng tadi murah ku Bapak dikana kantongkeun, kitu ngan bade ditaekeun di kaluhur kadinya. Menghilap deh Bapak teh kaburu mandi tadi gitu. Ya, Pak. Neng teh geus sabaraha kali ngomong ka Bapak, sok profesi Bapak naon? Da neng teh lain budak oleho. Sok bebeja we. Nu sabenerna naon? Piraku eta foto ujug-ujug murah langsung dikana kantongkeun. Teu mungkin lah, Pak. Bila Neng hoyong terang mah memang pada melan Bapak memang gitu Neng. Bapak kieu teh hoyong Neng bahagia. Hoyong sami sareng batur. Tapi nya kumaha Bapak teu bisa ngabahagiakeun Neng. Bapak mah ku ayana kieu. Hampurannya Neng. Bapak mah teu bisa mere kos batur. Meureun Neng mah era tinggal di pagawean Bapak kuas kieu. Nya karep aya kumaha Bapak. Neng. Neng. Neng, hampura bapaknya Nengnya. Bapak mau ngalakukeun ieu teh. Hanya yang Neng, ngarah Neng tiasa kawas batur. Sudah bawa teu bebeja kan neng profesi Bapak naon? Kapan ditinggalkeun ku mama, Neng. Jadi kieu teh Bapak oge sebenarnya nama era ku batur. Neng kudu bisa
Pokoknya lama bisa kawas batur. Bapak ngelakukan kesuatan yang bapak kira. Sebenarnya nama ku batur. Bapak yang ninggalin neng bahagia. Bapak yang ninggalin neng bahagia sareng batur. Ampura bapaknya neng. Bapak mah tetepnya enggak neng. Bapak janji neng, bapak bakal ngebahagiakeun neng, pokoknya nama dugi kairahakeun nengnya. Bapak mau patah semangat, pokoknya bapak mau bakal ikhtiar. Walaupun aina kieu neng kedah ngamaklum, neng kedah apa nama, neng kudu bisa tarima bapak kieu. Sadayana kanggo neng gitu kieu teh. Ya nengnya, Mas lah, awas. Ting, ma bapak. neng, neng. 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 Hei, lari heeh sih ini yang nyata ka boga silek ah. Nya orang mau mereng heureuh. Tanya ke si Abah. Coba. Gimana tuh? Eta geuning nang anu anak Bapak Usuk. Ya ta geuning Bang, si Leka anak bos hayam mah sok mau mobil kolbak kideung. Oh, nengnya budak eta, budak naba posuk nu gendut. Nya nu buci truk, nyaho nu buci truk. Oh, nengnya eta. Aya na teh apa? Apaan bapana teh? Sok ngamen. Eta teh banci bapana teh. Hah? Nu bener. Bener, Jang. Lain si bohong teh. Soalna puruan perangan nyawankeun, manehna keur disaleni kana embe. Aslina we. Nah, heuh. Nah, heuh. Aya nang anak paling teu. Itu ya kita apa orang mah? Ya, buroning anakna urang dena jaun apalin ieu, kana ngukung apa lagi nu perangan nyawankeun. Oh. Gitu. Kumaha? Neng, tanya bapak teh jadi banci. Neng, geus gitu bapana banci.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Kang, terang ieu teh putra abdi Neng Nia. Tadi mah aya ningali tapi kali itu tuh rumpat. Ya Allah. Katurun atuh Kang nya. Mangga. Nengnya, Mas lah, awas. Teuing kumaha Bapak. Neng. 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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
Allah ya Rahman, tepangkeun deui abdi sareng putra abdi ya Allah. Putra nu pika cinta ku abdi ya Allah. Jaga anjeunna ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, pasihan abdi petunjuk ya Allah. Di mana neng Nia ya Allah, pasihan abdi petunjuk ya Allah. Amin amin ya Rabbal alamin. Oh, selama ieu teh Bapak Neng teh jadi banci nya ngamen gitu. Ai sugan teh di kantor damelna teh. Atuh ai kitu mamureun orang tua moal restuan Neng. Muhun panon abdi geuna terang. Nya tos atuh Neng ayeuna mah urang tuang sama-sama ngeunut heula, tuang pikir-pikir heula ku urang kuduaan. Dalam yang dipaksakeun bilih orang tuaan teh narima. Da orang tua mah hoyong makan ieu bae sami sareng aa kedudukan gitu. Ayeuna nama tuang ngeunut heula, pikiran heula engke komunitas aya jalan keluar. Kita hendak deui, tuang liungkeun deui, ngobrol deui sareng anya. Tapi kami itu mah biasa nerima nih apa adanya nya. Gua bingung kaget. Dituluikeun habis itu narima kolot geus puguh. Lamun ayeuna teu dituluikeun da nyaah. Kumaha nya? Daripada asa jadi era boga itu tukang ngamen mah aduh. Kayak kumaha cek babaturan deui. Duh. Oh, selama ieu teh Bapak Neng teh jadi banci nya ngamen gitu. Ai sugan teh di kantor damelna teh. Atuh ai kitu mamureun orang tua moal restuan Neng. Nya tos atuh Neng ayeuna mah urang tuang sama-sama ngeunut heula, tuang pikir-pikir heula ku urang kuduaan. Dalam yang dipaksakeun bilih orang tuaan teh narima. Da orang tua mah hoyong makan ieu bae sami sareng aa kedudukan gitu. Ayeuna nama tuang ngeunut heula, pikiran heula engke komunitas aya jalan keluar. Ki cong hendak deui, cong liungkeun deui, cong ngobrol deui sareng anya.
Bila neng hoyong terang memang pada melan bapak memang gitu neng. Bapak kieu teh hoyong neng bahagia. Hoyong bisa batur. Tapi nya kumaha ada bapak teu bisa bahagia ke neng. Bapak mah ku aya na kieu. Hampurannya neng. Bapak mah teu bisa berekos batur. Meureun neng mah era. Tinggal di pagungan bapak mah kieu. Nya harapan aku sama bapak. Hari itu saya senang nih ya. Oh neng nih ya, abi teh katipan sahur tadi teh di Pak RT. Senanda bapak teh udur. Ya tadi sampai itu teh sana mendakan neng nih ya, pi orang uih ayeuna. Senanda tadi teh da mun bapak udur senang payah. Iya ras. Udah naon heuk sur saha eta? Ya duka da be mun katipan sahur kitu bungkul supaya teteh nya atuh anjing mah uih wae da uihna kan teh sungi. Jadi anjing we uihna gitu. Kalau ngatu atuh nya harus ngawatosan. Nah neng dia nginep di saha? Di rencangan Hampura bapak neng. bapak kunaon geuning udur teh bebeja. Hampura bapak bager. Neng, Apa? hampura bapak. Nuhun Pak, diangketan pisan. Ku bapak neng didoakeun. Mudah-mudahan
Neng sing jadi budak soleh, Nuhun Pak, sing amin. jadi istri nu ngabakti. Amin Pak. Bapak mah hampura teu bisa mere. Bapak mah teu bisa nyumponan segala kahoyong Neng. Ya punten Neng Pak. Diapunten bisa Neng. Neng, Siapa? Neng sing bisa jadi seperti mama Neng, anu nyaah ke bapak, anu mika cinta ke bapak bener-bener tulus. Mudah-mudahan doa bapak dikabul ku Allah. Aina nama bapak nitip ka Neng, Neng sing bisa ngajaga sholat. Bapak masihan ieu usahakeun selalu caket ke Allah, gunakeun kanggo wiridan. Bapak mah geus teu sanggup. Bapak nyarios gitu. Neng, bapak mah geus ripuh. Mudah-mudahan mah Neng sing jadi ibu engke kanggo anak-anak Neng anu bener-bener mikanya. Bapak menitip pesan sinya ke anak. Bapak ge mempertaruhkeun sagala kanggo saha, kanggo Neng. Pokona mah jaga pesan bapak. Neng, putra bapak nu geulis. Bapak nyarios gitu sing karunya kan Neng. Neng, nu geulis. Putra bapak dugi ka iraha ge. Bapak mah nyaah ka Neng. La ilaha illallah.